nu bakal urusan mah jelema itu da moal anu apal kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamelna itu ari ieu nu halal hadir disebut ajengan nanti jelema lain terus terang adi gaduh keyakinan anu potongan model kieu kajub nu di dieu ye bentuk-bentuk model kieu sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu mah moal dikasawargakeun moal gilaan sawarga nempo bentuk kieu urang moal dikasawargakeun wah nya naon sababna anu kieu mah sanes jalma nu katingali ku urang mah tapi cangkangna kulit daging urat tulang sanes jalma wadah jelema di mana jalma tersebut ahun dina wadahna keluar disebat maut ta jalma mah nu bijil nu garatak-garatak mah cangkang matak sok diparikeun itu asalna ti mana cai seuneu angin taneuh dijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang sanes jalma tapi wadah jalma matak moal aya nu apalin kana rupana jalma iwati Allah nu ngadamelna kajeun kiai ilmu na ngapak langit nu nguanu maot tibang maroho nyaho-nyaho tiis terus teu aya lain pegat ieu mah kalah diandap ku teu tingali tah anu ngalih teh eta